Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anuka 43 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 43 na. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong das. Cag kaayaan Mang Dira jeung Wirayuda anu keur ngadagoan di leuweung peteng urang tinggalkeun. Ayeuna kocapkeun deui Darmaseta. Harita manehna keur leumpang mapai-mapai jalan anu rarembat ku kakayon nu aya di satengahing leuweung peteng. Sanggeusna kaluar ti jero karaton mah Darmaseta geus teu ngagunakeun deui panenjo batina. Jadi sagala nu katenjo jeung nu karasana bener-bener di alam anu nyata, alam manusia. Sabot keur jongjon leumpang, kolebat di tukangeunana kareret aya nu ngolebat. Tapi barang ditenjo eueuhna naon. Darmaseta ngarasa panasaran. Terus mena leumpang ngadeukeutan ka palebah tempat anu ngolebat tadi. Barang breh sidik pisan. Tidinya katempo aya saurang lalaki tengah tuwuh anu keur ngajega nukangan ka manehna. Papakeana sing sarua bodas. Iketna oge sarua tina lawon bodas. Darmaseta geus teu kapalingan tenjo. Sanajan eta jalma keur nukangan tapi manehna apal pisan yen eta jalma teh tayalian ti bapana nyaeta Ki Bardaseta. Pak, keur naon bapak di dinya, Pak? Ceuk Darmaseta. Harita Badraseta langsung ngalieu. Bener pisan, nyatana Ki Badraseta bapana Darmaseta. Syukur maneh tepung jeung bapa di dieu dina kayan salamet Darma.
Bapak tengah aja datang ke leuweung peteng lantaran kautus ku aki maneh. Nah make jeung kudu ngutus bapak sagala rupa atuh kirangga seta teh. Da kuring oge mampu atuh ari ngayonan si Wirayuda mah. Malah sanajan jeung bapana sakaligus katut si kuncungna oge moal sieun lah moal kudu ditarajean Pak. Temal Darma Seta songongna keur nyaritana teh nganggap enteng kalawan. Ish, eta ulah sok nganggap enteng kalawan deuleu Darma. Cing inget kana papatah ti aki maneh keur waktu ti heula teh. Pokona najan rek manggih lawan kumaha wae teu asna, urang tetep kudu waspada. Sebab lamun urang nganggap teuing enteng kalawan, balukarna matak cilaka deuleu Darma. Ceuk Ki Badra Seta ngawadianan ka anakna. Darma Seta teu nembalan dikitukeun ku bapana teh. Dina jero hatena keukeuh boga rasa moal aya nu bisa ngungkulan kana sagarupa ilmu sarta ajian anu geus kacangking ku dirina. Pok Ki Badra Seta kadenge nyarita deui. Hayu atuh, ayeuna mah urang tuluykeun deui lalampahanna Darma. Mesa gancangna sagarupa pasoalan anu keur jadi pancen urang buru-buru tungtas deuleu Darma. Nya hayu atuh Pak. Geus kitu mah beraloe. Bapa jeung anak teh lalempang maju ka arah kidul. Nurutkeun pirasat nu aya dina dirina Ki Badra Seta. Barang duanana keur jarongjon lalempang katingali. Di hareupeunana aya dua urang jalma nu keur dariuk handapeun tangkal. Nu taya lian eta dua jalma teh nyatana Mang Dira jeung anakna Wirayuda. Anu ti tadi keneh can aringkah ti tempatna, dumasar kana kayakinanna teh yen musuh nu bakal jadi lawanna pasti bakal ngaliwat kadinya. Bener pisan geuningan pirasatna teh. Harita Ki Badra Seta jeung Darma Seta patingga rendang lalempangna. Panona mencerong kanu duaan. Anu kabeneran Wirayuda jeung Mang Dira teu narampoeun ka manehna da nu kangan teh. Kela-kela heula Darma heula. Ari itu saha euy? Jika jelema duaan tuh bener tuh. Ceuk Ki Badra Seta bari nunjuk ka lebah Mang Dira jeung Wirayuda anu can narampoeun keneh ka maranehna. Hayu atuh urang sampeurkeun Pak. Saha nu nyaho? Eta nu duaan teh bisa ditanya ku urang ngeunaan jalma anu keur dipaluruh ku urang ayeuna Pak. Ceuk Darma Seta, tetela manehna mah pirasatna henteu seukeut. Henteu boga panyangka yen eta nu duaan teh jalma anu keur diteteanganana. Bener Darma euy. Malah lamun eta nu duaan barang bawa mah teu nanaon urang rampok we sakalian. Malah urdi mah geus teu boga nanaon deuleu, bea saeutik deui, duit geus ipis, sedengkeun pagawean masih loba jeung pangabutuh. Ceuk Ki Badra Seta. Abong ruruntuk bangsat manehna mah keur dina kayaan saperti kitu oge. Masih keneh kapikiran kana rarampok jeung babadog teh. Atuh geus teu ngalobakeun deui mikir. Kojengkang maranehna lalempang ngadeuketan ka Mang Dira jeung Wirayuda anu harita diukna masih keneh nonggongan. Sanggeus jarakna deukeut kira-kira 2 lengkah deui Pok Ki Badra Seta nyarita. Hei Kisila, saha aranjeun duaan teh ha? Keur naraon wayah kiwari ngajar daug di tengah leuweung sangat jiga kieu. Bisi aranjeun duaan can nyaho. Ieu leuweung teh kasohor loba jurigna jeung siluman deuleu. Ceuk Ki Badra Seta bari mencerong kana tonggong anu duaan. Sabab da masih keneh naronggongan Mang Dira jeung Wirayuda teh. Tapi barang ngadenge ti tukang geunana anu nyarita, duanana meh bareng. Wirayuda jeung Ki Badra Seta ngaralieu. Barang ditempo geus aya anu pating jarega. Pok Mang Dira nyarita ke Ki Badra Seta. Perlu dikanyahokeun yen salila ieu
Mangdira jeung Ki Badaseta oge katut Darmaseta acan kungsi panggih sakali-kali acan. Sarua deui Wirayuda jeung Darmaseta oge can pernah bantrok di kieuna. Ukur karek ngadenge ngaran teh yang kuncung. Jadi mokaha lamun dina panggihna oge henteu jug langsung apal. Da sidik can kungsi tepung teh. Ukur Eyang Kuncung jeung Kiranggaseta anu geus pada apal mah. Da memang apanan geus sabaraha kali ngalaman tarung. Jabati kitu pan geus puguh batur sapaguron Eyang Kuncung jeung Kiranggaseta teh. Ai, geuning aya nu datang. Loh, hampura ku kuring teu katempo sawenanya. Ah, kuring mah teu keur nanaon, keur niis we di dieu kisilah. Jeung nada kuring oge apal ieu teh leuweung anu geus kasohor loba dedemit jeung siluman selemin katut barakasakan anu sejena. Tapi keun bae masing-masing we. Anu penting mah urangna we ulah ngaganggu jeung suaban. Tembal Mangdira hate leutikna geus curiga yen jalma nu harita aya di hareupeunna teh pasti jalma anu keur dipaluruhna. Nya kajeun atuh ari kitu mah. Kuring onaman sakadar ngebejaan we wungkul. Tapi kuring tadi tumanya ngaran ke aran jenduaan. Sok geura jawab heula. Saha jeung nu ti mana aran jenduaan teh? Ceuk Ki Badaseta deui bari ngabagi paneuteup ka Mangdira jeung ka Wirayuda. Oh, hayang nyaho ngaran kuring jeung ieu anak kuring anjeun teh. Wanohkeun kuring mah nu katelah Mangdira. Sok biasa disebut Mangdira atawa Kidira. Lamun ieu anak kuring ngaranna Wirayuda. Ceuk Mangdira ngakukeun ngaranna jeung ngaran anakna sacara terus terang. Atuh puguh we teu sirikna nepi ka marolotot Ki Badaseta jeung Darmaseta. Nalika ngadenge dua ngaran anu disebutkeun bieu ku Mangdira. Samalah Darmaseta mah langsung nyeureudeg ka hareupeun Wirayuda. Panona ngadarak hurung jika mata maung anu rek ngarekeb mangsana. Kurang ajar. Giri Lusi lain paingan. Aduh. Giri Lusi lan paingan. Giri hartina gunung, Lusi hartina cacing sia. Aing teu nyangka serebuk samerang nyamuk lamun poe ieu di tempat ieu bakal bantrok jeung manusia nu ngawaris elmuna si Kuncung. Hei. Dira. Geula kaluarkeun sakabeh jampe pamake jeung ajian pentingan anu salila ieu can kungsi digunakeun deuleu. Ceuk Ki Badaseta bari ngareret ka anakna. Hayu Pak, ulah dililakeun deui Pak. Nya ulah dililakeun. Gancang podaran eta manusia nu ngaran Wirayuda. Hes aing ngomongna ieu. Gancang podaran eta manusia nu ngaran si Wirayuda teh ku sia Darma. Keun bagian bapak anu bakal ngabinasakeun si Dira haram jadah mah. Gara-gara sia jeung anak sia hirup aing jadi teu tentrem deuleu. Sabab kulantaran sia geus jadi bahan kasusah pikeun aing salila ieu. Ceuk Ki Badaseta nyeritana jadi kasar tur gariha. Jabasa kamana karep henteu nyarambung. Maklum jelema nu keur nafsu atuh katempo nyaritana di barung jeung ngahegak bakatku teu kuat nahan amarah. Darmaseta ngangsreg ka hareupeun Wirayuda. Panona ngadadak kurung moncorong kana beungeut Wirayuda. Geuningan ieu manusana nu ngaran si Wirayuda muridna si Kuncung musuh bubuyutan aki aing teh. Sok geura tangtukeun ayeuna. Saha di antara urang nu bakal leuwih ti heula ngajapapang ngajampana jadi bugang. Nah aing atawa Andika? Ceuk Darmaseta morotot ka Wirayuda. Aing oge sarua sia. Geuningan anu kieu patut manusana anu nelah si Darmaseta katurunan si Ranggaseta teh.
dedengkot gorombolan tukang mateni serta malindes karahayat teh. Sok maju. Aing oge moal mundur sasiku, moal ngejat satunjang beas pikeun ngayonan manusia pantar sia mah deuleu. Temal Wirayuda teu eleh garihal manehna oge. Mangkluk setan. Cuman taka sianya campak kana ngaran aki dewek. Hakan ieu ajian aing. Ya, belesa. Barang jeung nyarita kitu, harita keneh tina dampalengan katuhu Darmaseta katempo pating belesat cahaya-cahaya beureum anu pating belesur rek nembrag kana awak Wirayuda. Eta cahaya beureum lain mangrupakeun seuneu, tapi jika bentuk batu cadas anu pahara teuas tur panasna. Lamun seukeuna mah geus tangtu salian awakna bakal kahuru, Jawa bakal hancur katibanan eta batu seuneu ajianna Darmaseta. Eta ajian teh katelahna ajian batu geni, salah sahiji ajian aheng anu arang langka dipibanda ku jalma sejen. Malah yang kuncung oge teu bogaeun ajian nu kitu mah. Sanajan nyasatna saguru saelmu jeung Kiranggaseta, tapi da cek tadi teh Kiranggaseta mah guruna loba ceuyah pabalata, lain wungkul anu saguru jeung Eyang Kuncung. Tapi sanajan kitu ilmu pangaweruh anu geus kacangking ku Eyang Kuncung oge lain ngandung harti moal mampu pikeun ngayonan ilmu katut ajian-ajian Kiranggaseta anu danget ayeuna geus tamplok kabeh ka Darmaseta. Harita Wirayuda anu memang geus sayaga ti saanggalna mireungeuh nu jadi lawanna langsung metakeun ajian andalanna saperti kitu. Mahena oge geus nyiapkeun pikeun pilawaneunana. Wud belesat. Dina dampaleungeun Wirayuda pating belesat ribuan jarum-jarum hideung anu ngandung racun. Mapag buledan-buledan aji batu genina Darmaseta. Berasa paralak buledan geleger. Buledan-buledan batu seuneu anu keur pating belesat teh saharita hancur paburisat bantrok jeung jarum-jarum racun ajianna Wirayuda. Anu antuk nama gerwe duanana tarung ragot pada ngetrukeun ilmu panemu jaya kadigjayaan, silih cicikeun pangarti, silih cacapkeun pangabisa, hayang mampu mapakan lawana masing-masing. Tapi da puguh duanana oge lain jalma atah-atah sarua geus pada masaragi ku pangarti dina urusan jurus jeung rupa-rupa ajian anu araheng. Jadi nate duanana oge sarua pada hese di arah kalemahanana. Istilahna lir kuda papasangan munding rarakitan sarua wedukna sarua kuatna. Nepika dina hiji kasempetan nalika maranehna geus temetakeun tenggelan-tenggelan jarak jauh jeung ajian-ajian andalanana. Ari sabab boh Wirayuda pan kitu di Darmaseta. Duanana oge bisa disebutkeun pada geus ngetrukeun kabeh ajianana. Tapi tug nepi kadanget harita eta dua jawara teh sarua can kungsi anu kabeunangan sekali-kali acan. Nu akhirna maranehna jadi silih serang silih tarajangna ku cara metakeun jurus-jurus silatna. Ngaliwatan kadua leungeun jeung sukuna anu butbet, silih sabet, silih temprang, silih hapuk, silih tonjok, silih teunggel. Tapi tetep tangtuna lain teunggelan jeung tajongan anu biasa, pastina geus pada dieusi ku tanaga jerona masing-masing. Harita Darmaseta katempo awakna rada ngajarig-jeg ka tukang. Sanggeusna tadi peureupna bantrok jeung peureub Wirayuda. Darmaseta kaciri jiga nu ngarasakeun kanyeri dina ramo-ramo leungeunna. Malah nepi ka mundur sabaraha lengkah ka tukang. Sedengkeun ari Wirayuda mah katempo masih kene tagen dina tempatna. Di dieu nandakeun yen tanaga Wirayuda leuwih unggul dibanding jeung tanagana Darmaseta. Mundong waka ngarasa menang sia Wirayuda sebab aing can ngabijilkeun sakabeh tutungkusan ilmu kasakten aing deuleu.
So maju deui rek tarung make cara kumaha wae oge sia jeung aing maju sia. Cek Darmaseta bari popolotot ka Wirayuda. Nasaha atuh anu nyebutkeun eleh ka si laing? Jeung saha barina oge anu geus ngaku meunang? Sok ngararaco wae ngomong teh sia mah Darmaseta. Setan goblok. Ngaruksak ngaran aing sia. Make jeung jemut, make jeung nyebut Doma Seta segarupa sia. Manusia haram jadah ngaran aing mah Darmaseta, lain Doma Seta. Dasar manusia kurang ngajar. Nya saha anu nyebut Doma Seta? Aing mah tadi oge nyebut Darmaseta. Teu percaya mah tanyakeun tuh ka Mang Agus. Darmaseta ngan sia we nu sadenge-dengena tagegebir kadengena Doma Seta. Keur mah heuh di jiga doma. Ari sugan teh teu nyebut Mbe Seta, ari pek teh kabosetanya. Kurang ngajar. Di podearan sia ku ngaing manusia tulan curing. Darmaseta bener-bener geus teu bisa nahan deui amarahna. Harita Darmaseta matakeun deui ajian-ajian andalanana. Sabab geuning ari ku cara tarung ngadu kakuatan tanagama, mahena oge ngaku yen Wirayuda leuwih kuat tanagana dibanding jeung manehna. Harita dua peureup Darmaseta diacungkeun ka luhur. Barang jeung kitu purinya ai celeger. Dak dumadakan aya sora gelap ngageleger ti awang-awang. Nepi ka sabaraha kali pating celeger pating beledag eta sora guludug teh. Aing ngagem aji bentar sungsang deuleu. Salam dunya ieu moal aya nu mibanda kana ieu ajian salian aing jeung karun aing sajuring. Cek Darmaseta katempo leungeunna ti samet pigeulangan nepi kana ramo-ramona hurung ngagebur jiga ruhak durukan. Guludug terus pasur-susul selih samber di barung jeung angin anu seah ngagelebug teu puguh kadengena. Tatangkala nu araya di dinya kuat ka kating pelanod pating pelandoy malah sawareh mah anu langsung runtuh ku hebat-hebatna pangaruh ajian bentar sungsang nu ayeuna keur diwatek ku Darmaseta. Tapi acan ari digunakeun mah deui. Kalahayo we leungeunna teh diacung-acung ka luhur. Ngahaja ngagigila heula ka Wirayuda. Ari Wirayuda sabenerna mahena oge boga ajian bentar sungsang anu sarua jeung anu dipibanda ku Darmaseta. Da puguh ajian eta mah asalna ti guru anu sarua, nyatana ti guruna Eyang Kuncung jeung Kiranggaseta anu saguru saelmu teh. Tapi Wirayuda teu boga niat pikeun ngalawanan ajian eta ku ajian anu sarua. Harita pereupna pereup Wirayuda diantelkeun kana dada. Katempo panonna dipereumkeun. Cing cirining Wirayuda keur ngawatek hiji ajian pikeun ngayonan aji bentar sungsangna Darmaseta. Sakujur awak Wirayuda katempo ngageleter. Mimitina malalaunan. Lila kalilaan beuki tarik ngageterna. Nepi ka akhirna awak Wirayuda ngaluarkeun haseup ipis mulan kana sakujur awakna. Seeutik-seeutik eta haseup ipis teh jadi nungtutan ngaraleungit diganti ku seuneu anu ngabebelah. Nampa Wirayuda anu metakeun elmu jiga kitu Darmaseta geus teu mere di kasempetan. Harita kene dampa leungeunna anu geus dieusi ku aji bentar sungsang teh langsung didorongkeun ka hareup ka palebah dada Wirayuda. Modar sia juring. Hiat hus kolebat barasa celeger. Dua kekuatan bantrok. Seuneu ajian bentara sungsang diadu jeung seuneu ajianna Wirayuda. Duar cungkal. Awak Darmaseta langsung ngacungkal ka tukang. Dadana katempo geuneg semut tutung, katempo ngabut. Tina sela-sela bibirna ngalai getih hideung lalambaran. Tandaning yen Darmaseta tatu di jero.
Tapi Dharma Seta teu nolih kana kanyeri. Sanajan sakujur awakna harita karasa panas leuwih-leuwih tinu diduru. Coba tatu dina dadana karasa pating jeredud asarek ngalabut jantung. Ceregjeg. Harita Dharma Seta maksakeun ngaceregjeg nangtung. Tapi kulantaran kuda-kudana masih pajengjar, can bisa ajeg. Gabrou deui. Dharma Seta ngagabrou ka handap. Katempo ambakanana meuning ngahega. Sok sia. Rek ngaluarkeun ilmu naon deui sia teh? Domba Seta. Watir kitu aing manenjona oge. Bisi sia hayang apal. Eta ajian anu dipake ngalawanan ajian bentar sungsang anu geus sia diagul-agul teh. Ngaranna ajian sewu geni. Anu watekna bisa ngaruntuhkeun gunung nyatan sagara. Gunung wae bisa diruntuhkeun atuh komo awak sia domba Seta. Ceuk Wirayuda mapanas lawan. Dikitukeun ke Wirayuda, Dharma Seta teu nembalan, ngadondreup panonna dipeureumkeun. Dua sukuna oge dirapatkeun, ngawangun sila tutu. Dua dampaleungeunna dirapatkeun hareupeun dadana. Bibirna katempo kunyam-kunyam semu ngagaleter. Sanggeus lumayan lila berai. Panon Dharma Seta beuntak, curung kunung nangtung. Panonna hurung mencerong ka Wirayuda. Katempo napasna ngahegak antara nahan amarah jeung nahan kanyeri dina awakna anu beuki lila asa henteu ngurangan kanyerina alatan kakeunaan ku aji sewu genina Wirayuda. Tapi sanajan bari jeung kitu Dharma Seta usaha sateka pola pikeun nyumputkeun rasa kanyeri di hareupeun Wirayuda. Malahan maena geus nekad rek tarung tutumpuran rek ngetrukeun sakabe pangawasana pikeun bisa ngapinasa nu jadi lawan. Kurang ajar. Poe aing janji lamun teu bisa mateni manusia nu ngaran si Wirayuda, musuh kabuyutan aing leuwih hade paeh ngabale bangke hancur tutumpuran. Hayo geura maju deui si Wirayuda. Ceuk Dharma Seta. Kituna teh bari masang kuda-kudana. Dua leungeunna diacungkeun ka luhur, nyoba metakeun deui ajian bentar sungsangna. Tapi kulantaran awakna anu keur nandangan tatu di jero, dina museurkeun kakuatanana teh teu sahebat kawas tadi. Gerakan leungeunna oge katempo dipaksakeun. Sabab kaciri ngaleper jiga norek kabeakeun tanaga. Tapi Dharma Seta geus teu nolih kana kasalametan jiwana. Harita leungeunna didorongkeun ka hareup ka palebah awak Wirayuda. Lamun tadi mah waktu metakeun ajian bentar sungsangna teh dibarengan ku sora gelap jeung angin nu ngaguru, ayeuna mah biasa we teu kadenge sorana naon. Malah karasana ku Wirayuda oge eueuh pangaruhna naon. Harita Wirayuda oge ngayonanana make ajian nu tadi deui nyaeta ajian sewu geni anu tingkatanna geus aya di tahap anu pangluhurna. Atuh geus teu bisa dipondah deui. Dua kakuatan bentrok deui pikeun anu kadua kalian. Bentar sungsang, hiat hus celeger celebet kadugdes. Ulah. Geus teu bisa dipondah deui. Harita awak Dharma Seta nepi ka ngacleng ka tukang jauh nakrana. Sakujur awakna geseng nepi ka ngebul ngaluarkeun haseup hideung. Kahakan ku aji sewu genina Wirayuda. Dharma Seta harita geus teu usik teu malik deui. Awakna ngabebengkang nyawana hamo bisa katulungan. Ku kajadian anu tumiba ka Dharma Seta anu saperti kitu, Ki Badra Seta salaku nu jadi bapa nu harita keur ngayonan Mang Dira pohara ngalenyapna. Jemaning maena oge geus kadeseh tarungna ku Mang Dira. Geus sabarakali awakna beunang ku gempuran-gempuran Mang Dira anu ngandung tanaga jero katut ilmu sarta ajiana anu lain handap-handap tingkatan kehebatanana. Tina kayan jiga kitu, perhatian Ki Badra Seta jadi malaweung kabagi dua. Sabab nempo anakna nu geus rubuh
tuasa ngayunan kahebatan kasaktena ilmu wirayuda. Sabot Ki Badras eta perhatianna kabagi dua, nyaeta antara kalawan jeung ka anakna. Gempuran Mang Dira anu geus dieusi ku ajian sarta tanaga jero anu sapinuhna geus teu bisa disingkahan deui, langsung pating cerebrod pating celebet keuna kana dada katut sirahna Ki Badras eta. Hiu dak gedudes cerebet plak-plak deus. Walah, waktosna Seep. Waktosna kabujeng Seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya, yo dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.